Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-wadud wa huwa asdaqul qa'ilin bi qawlihi alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Ila akhirih al-ayat sadaqallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun al-jahlu dzulumatun. Al-hadis. Pertama-tama sabadana ngaturkeun identitas ciri wajib keislaman, yakni assalamualaikum. Angga urang sami-sami mulut syukur kaya agung tentang sukma kaya murba wisesa. Udah bawi raus daya ditutur catur anu hulu daya bahasa anu priyoga. Kita urang manjatkeun puji ka hadirat Allah Rabbul. Manjatkeun puja ka hadirat Allah Azza wa Jalla, mana alhamdulillah jadi kudrati Allah Subhanahu wa taala dan sedayana tiasa kene dipercanten ku Allah, tiasa rupaheun ngalangkahkeun dua sampean tepatkeun dua panangan ngicupkeun dua soca kalayan niatan niat anu ihtisaban lillahi ta'ala. Gekna calik di masjid muga-muga menjadikan saksi kamu orang sadayana, menjadikan ayeuna bakal loncatan karena orang sadayana dihampuran dosa-dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa amin mohon bagian barokah. Amin. Alindeli dosa-dosa urang sadayana ku ngalangkahkeunana nyumpinganana kana pangundang Allah pada hakikatna pada syariatna mah meunang gogokan we tadi ka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal muslimat. Ayeuna teh Jumat malam Sabtu diantos waktos mukantun. Alhamdulillah ya makhluk-makhluk Allah yang terpilih. Insyaallah. Tuturkeun kusadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adnini. Allahumma adnini. Bil ilmi. Bil ilmi. Wa akrimni. Wa akrimni. Bil taqwa. Bil taqwa. Wa zayyini. Wa zayyini. Bil hilmi. Bil hilmi. Wa jamalani. Wa jamalani. Bil afiyah. Bil afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Naon hartosna? Allahumma aghnini. Lain nini. Allahumma aghnina pamikamu seurang. Lamun ngadoana sorangan Allahumma aghnini. Lamun seurang Allahumma aghnini jeung nina. Allahumma aghnini ya Allah mugi Gusti ngabeungharkeun nyugihkeun ka abdi sadaya bil ilmi beungharkeun abdi teh kunaon? Eta aya beungharkeun ilmu ku harta
ilmu heula baru Nabiullah Sulaiman alaihi salam ditawisan tidur bukti ilmu pangkat jeung harta. Nabiullah Sulaiman milih ilmu kadai sadayana pangkatna karai kagape naonana deui hartana oge ka pantesan yarfa'illahu alladziina amanu diangkatkeun ku Allah darajatna jalma-jalma anu iman heula. Boga ilmu tapi teu iman moal. Aya nu boga ilmu teu iman moal. Aya babalantah. Terus banyak orang yang mempunyai ilmu tapi imannya tidak ada. Yarfa'illahu alladziina amanu, diangkat oleh Allah derajatnya bagi orang-orang yang beriman yang mempunyai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lima yang harta bukan teguh. Kunaon heula? Ilmu heula sing kengen, sing hasil kumaha carana heunya. Daek rupaheun we ukur kuyang teh. Karena tempat nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala nu disebut majlis ilmi atau nabi majlis taklim kakara urang bakal beunang ilmu manfaat atau teu manfaat insyaallah manfaat. Lamun teu manfaat aya meunang ilmu tapi teu jiga kieu ngobrol keur pangajian teh eta teu meunang apal teu meunang tah apalna eta teh ilmu tapi teu dipake teu manfaat naonana. Jadi mudah-mudahan sing manfaat ilmuna. Ya Rabbal alamin. Al ilmu nurun. Aya ibu nur. Al ilmu nurun. Ilmu teh ilmu itu boga ilmu dituntun, boga ilmu disorotan dicaangan moal sagala dinaon teh dirumpak ciga urang we deuk ngobor di sawah atau di solokan nu mawa baterai nu mawa senter jeung nu teu mawa heula mana menangna mawa senter lain belut ya mana ngorai dia mah belut cek teu mawa lain orang bogong ieu mah lain lain belut kunaon tah sareng kucaha al jahlu dulumatul jahal teh naon odop teh bodoh zulumatun poek we tambah di molotov buat poek maghrib cedeung angkeuk jalmi nu teu gaduh halo iklan no ganti wudu Allahumma ini kamu kerseran hartosna mugi berharga Gusti abdi sadaya teh kunaon bisa diwariskeun. Al ulama warasatul anbiya, ilmu mah warisan ti saha
di Kanjeng Nabi. Tuh ilmu lah sing nemu geus nemu insyaallah pada dilakonan sorangan sareng sadaya rencangan ade kamu dilakonan ku sorangan teu ajak-ajak ka babaturan nu kitu ngaranna dayus naon cenah ceu naon dayus hartosna tara daek ngajak kana kasa rubinian bade seuna obat perkara bae rek perkawis bae kan kudu nyalendro atuh lamun is kaditu deungeunah dia perkawis dia perkara so rubinian ibu-ibu mah gaduh laguna cing ibu-ibu sarengan tuturkeun ku bapak-bapak pemuda ibu-ibu mah raoseun tadi ka kupingna beli bunga insyaallah 100 buat ibu-ibu masyaallah mangga lupinian barenau sok 1 2 3 sok tapi dinaonkeun dilakonan kade ulah holangan sareng rencangan aja ulah dieje terus deh ilmu masyaallah ku ilmu singka hontal segala cita-cita ibu-ibu ku ilmu singka hontal kawasa Allah bapak-bapak pemuda sareng pemudi naon kahoyong singka hontal diaminan kusadayana termasuk ribuan malaikat hadir ngaminan insyaallah dikabul ku Allah subhanahu wa taala hasil maqasidana dikabulkeun pamaksudna urang sadayana nu teu bisa dibisakeun kawasa Allah nu ayeuna samsara dibeungakeun kawasa Allah kawasa nu beuleuh bodoh belegug tolol ka bina-bina kawasa Allah kun payakuna Allah dibisakeun jeung dicerdaskeun jeung dipinterkeun tiasa Allah gitu kun payakun tiasa matak roda-roda kehidupan makin lama makin berputar nuluhur ulah umuluhur
kudu syukur ulah sombong sabab ngadaguan waktu sagala ge gering ulah ayeuna ngara sabab ngadaguan cab mun teu cager susah ngadaguan senang lamun teu senang sedih tapi sing balaleunghar hate sing balaleunghar hate sing balaleunghar ayeuna ku masyaallah eta bisi aya nu panasaran aya nu maca status syukuring tadi ngampun komen naon cenah teh nya laeur bisa nu ngaganjel kitu urang bejakeun ayeuna bios dede bios bisa naon cenah statusna pada aya didinya statusna naon ya bukannya ayah umur orang kok dah umur kuataan Pak RT biasanya sok gaduh urung menang hadiah suka mana wae aja eta oh eta geureun mimitina Innova tuluy kana Avanza bacaeun sebenarnya eta atak akhir zaman sing pararageun kaimanan sing pararageun keyakinan wadelan ku jalan melaksanakeun tolabul ilmi kandelan ku jalan melaksanakeun tolabul ilmi supaya iman urang teh langkung tebal jeung langkung kandel. Innova gara-gara Innova datang merek Avanza insyaallah lain Avanza kitu-kituna lain Innova teh sok urang Bandungan Innova teh ini nomor papa Innova teh ini nomor papa Pak dibagi-bagi disebarluaskeun apa le nomor si papa terciptalah Avanza ari Avanza apana saha Avanza teh Pak RW apana saha teuing nepikeun ka ina lieur neangan bapana karunya teu bogalan daguan apa dalam teuing bapana bapak abdi saha Avanza apana saha eta teh mimitina tina Innova ini nomor papa diketahui dibikeunna nomor teh oh masyaallah terjadilah Avanza apana saha akhir zaman loba anu kitu nya kadang-kadang kun maningkun apal kun maningkun kun maningkun di lapalan di nakrungkun gitu geuning masyaallah ras apana saha matak sing ayeuna Fortuner ari Fortuner nu opat sia kudu balener
Fortuner teh nu opat kudu bener. Kakara lamun opat geus bener. Masya Allah. Mana nu opat teh? Aya hafal nu opat aya. Naon nu opat naon? Tuh leleh saya teuing abdi mah bae rek salat duhur eta opat teh. Ulah sok getolanan si ada kena ayeuna keur getol. Duhur 5 rakaat teu bisa. Subuh jadi 3 rakaat teu bisa. 2 rakaat subuh. Mata ku ilmu insyaallah ku ilmu kapenang Fortuner nu sajati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam yakun ya'lamu dapal yasali. Malam ya'lamu aliman farihal halim itu. Mun canterang pengta taros kanu nuweruh kali mun canterang pengta taros kanu weruh. Mun teu mendak guru siar najan jauh emeh gitu. Malam yakun ya'lam udah faliyasali dina jubat. Malam ya'lam aliman fariyal ali. Mun canterang teh gerata tanya anjeun teh kanu nyaho kanu apa kanu weruh teh apaleun hartosna. Mun teu manggi guru siar kurang teh najan ya utlabul ilmi walau bisin. Jangan ku anjeun ilmu sok sanajan ka negeri Cina. Siang mai liang tai waduk tai. Masyaallah. Itu ibu menimulakan ku Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah sing sararehat sadayana nya. Ilmu bermanfaat. Tas Allahumma amin bil tuluy naon? Lamun dikersakeun urang sadayana ku Allah beunghar janji urang mah deuk naon? Ulah sok wal kasuhudon deuk lacur. Lacur teh ngelapan kesang nu ngucur. Nu sangsara, nu miskin, nu keringet ayeuna nu kabina-bina neangan duit 1000 perak ge masyaallah. Itu tah ari busiat teh zakat. Busiat teh naon? Zakat. Nah, waregna mah pan dinaonkeun ku urang pasesaan eta mah, waregna mah dipadalkeun. Itu ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala beunghar teh sing bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing garadu ilmu badeunghar ku ilmu badeunghar ku harta. Ngan kade bila mana geus boga ilmu ulah sapertoskeun ayeuna nu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Kullu alimin la yantafa'u bi ilmi huwa wa iblisun sawaun. Barang siapa yang mempunyai ilmu tapi tidak dimanfaatkan ilmunya, huwa wa iblisun, mereka dengan iblis sama saja. Nauzubillahi min dzalik. Sasaja manu gaduh ilmu teu ngamanfaatkeun kana ilmuna, huwa wa iblisun sawaun, jeung bebengok si iblis teh sarua. Nu boga harta kullu sasa jalma anu ayeuna ngagaduhan harta tara nganafakahkeun kana hartana huwa wa qarunu sawaun. Nu kitu jeung si qarun sarua. Nu ilmu boga ilmu ta'amal ku ilmuna jeung iblis sarua. Iblis apal sagala, iblis loba ilmuna tapi jadi manfaatkeun. Nu beunghar dengan nafkahkeun kana kakayaanana huwa wa qarun sawaun, jeung ayeuna si qarun sarua. Keur beunghar inget Allah, keur
susah ingat kergering ingat Allah, kersehat ingat Allah, teboga duit ingat Allah, boga duit ingat Allah, babari neang duit ingat Allah, cicing ngajentul ingat Allah, di WC ya, nah, menang tadi WC ingat, cik bapak-bapak, upami di WC menang ingat ke Allah, ibu-ibu, nah ada ngosong, ibu ker di WC menang ingat Allah, cingkong pak, menang ke menang usaha menang di WC oge ingat saha ingat Allah ngan ulah dinaonkeun ulah diucapkeun ulah di tarikeun ulah dijaharkeun tapi diselipkeun dina hate kumaha lamun Ijroil diutus ku Allah nyabut ayeuna ka urang keur kaayaan di zaman hate urang teu emut ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Oh jadi di WC ge meunangna meunang nu teu meunang di WC mah ya urang tah ieu teh babawa ku anjeun sok dagang ieu babawa ku anjeun ieu babawa ku anjeun nya kade ulah kabawa naon ulah kabawa ayeuna kieu komo jeung kabawa naon mah engke camal moal aya naonana oh ieu keur kana poli ieu keur kana ayeuna usaha supaya naon kade hati-hati cik bade naros ece nu kieu ngaranna ceuk batur mah isim naon cenah isim tah isim keur kana naon keur kana dagang oh kitu kade ulah dibawa ka cai ulah dibawa ka hampangan camal kade kudu nyari lain jamal camal oh ibu bapak nu dimuliakeun Allah. Oh gitu dibawa. Pede eta geus kaasupkeun kana sing tarik musrik. Kopi jali musrikna. Leutik gede. Heuh urang pede leumpang ieu mamawa nu kieu tah eta geus naon tah kade. Begitu dibawa ka mana ka WC da ceungkuluna ulah dibawa lamun dibawa moal aya pangaruhna camal teh ngaranna kapaksa deuk ayeuna kaampangan di naon dilaan si dompetna dilaan teuneun dina ayeuna lamun aya ayeuna kamar mandina keur di lemur batur aya ayeuna palang dada teuneun dina palang dada jongjon we urang mah buang hajat ari jelema soka keunaan kunaon al insanu mahalul khata iwanis ya soka keunaan ku poho jeung naon salah begitu ayeuna kaluar ti jero WC ngingki geus naek kana angkot begitu deuk nepi kana tujuan ngodok ayeuna pesak alias saku si dompet geus kumaha nu akhirna nepak tarang bari kukul utus jadol di mana eta dompet dipikir-pikir teh aduh dicicukan tinggalin lompat balik deui ka mana naik angkot ka Cicukan geus nepi teh ka Asalam di teang teh dompetna di Asalam geus teuing ku saha nepi ka ayeuna can ka sing dibere hidayah
lukmatan teh sawab teh sanaon? Sawab naon sanaon? Sesuap barang haram masuk di perutnya 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Naudzubillahi min saeutik nempel dina beuteung barang haram lam yuqbalullahu Allah moal narima salatu kana salat arba'una yauman 40 poe moal ditarima ku Allah 40 poe. Dina dompet teh dibukakeun teh aya duitan 3 juta satinga. KTP-na dibalangkeun. Tuh Masya Allah perang di dinya teh iblis jeung saha. Ceuk iblis cokot sia mumpang meupeng. Da ayeuna digawe aya menang dosa kitu mah es. Ieu we nu aya min haitsu la yahtasib pokna teh cenah. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh di mana? Geus soleh can. Masya Allah culang cileung eueuh sasaha keun bae da eueuh jelema ari maneh saha. Masya Allah. Lap aman yakin ditilap dompetna dibalangkeun dompetna diteuneun bisa wae eusina nu pararenting dibawa datang teh ka ayeuna zaman nu gaduh dompetna ngahudeng ka dina bin dikersapkeun ku Allah manfaat madoro isim teh manfaat madoro duitna eueuh loketna eueuh KTP-na SIM-na eueuh surat-surat nu penting eueuh sagala eueuh akibat neuneun isim dina luhur. Masya Allah. Jadi nu kitu mah teu kudu dipake geus teu naon geus teu zaman nu kudu diterapkeun isim nu sajati mah kade lain dina loket tapi dina hat. Ari isim teh ismun teh ngaran saha nu diteuneun dina hate Allah Subhanahu wa taala. Rek dibawa ka zaman oge mangga manya aya ayeuna isim di bujuran. Ngerti? Oh jadi saha ismun teh anu sajatina mah Allah rek selapkeun lak anapeun susu nu kenca dua ramu didinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah dua hiji nomor katiluna nu tadi wajal manu boga ilmu teu ngamanfaatkeun ilmu jeung iblis sarua nu beunghar teu nganaonkeun teu nganapakahkeun kana hartana huwa wa qarun sawaun nu kitu jeung si qarun sarua kullu sultanin la ya'dilu bi sultani huwa wa fir'aun sawaun. Barang siapa yang menjadi kepemimpinan mempunyai tugas kepemimpinan tuh tidak amanah tidak benar dolim mimpinan nu kitu teh jeung Fir'aun sarua kullu sultanin la ya'dilu sasajalma anu jadi kepemimpinan boga tugas jadi pemimpin la ya'dilu teu adil lain ngurus rakyatna teu adil ngurus bawahanana huwa wa fir'aun sawaun nu kitu jeung babengok Fir'aun sarua naudzubillahi min itu jadi kedah adil jadi pemimpin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh berat kabina-bina berat pemimpin teh ulah kanu jauh-jauh heula di saha heula RT mah atuh jauh di keluarga heula geus keluarga RT jeung RW jeung saterasna
diri urang ge jadi pemimpin. Mana pemimpin urang kudu adil teh tah nu di jero naon hate. Mana rakyatna leungeun, mana rakyatna deui cepelipi ceuli, mana rakyatna deui panon biwir suku eta rakyatna ceuk rajana di jero ini ceuk rajana di jero cokot ceuk radanya di jero toel ceuk raja ngomando angseun sia angseun tuh ceuk raja. Lamun raja ngomando teh bener ulah diturut. Lamun ayeuna komando ngajak kana kahadean buru-buru dinaon diturut. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah kitu kahartos sadayana. Kullu fakirin la yasbiru bi fakri huwa wa kalbun sawaun. Siapa saja di antara kalian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang fakir, menjadi seorang yang miskin, tidak sabar dengan kefakirannya, tidak sabar dengan kemiskinannya. Wa kalbun sawaun, mereka dengan gogok dengan si icel sarua. Masya Allah. Jelema sangsara, jelema fakir, jelema miskin, teu sabar kana kapakiranana, teu sabar kana kamiskinana, ngarasula Gusti meni kieu-kieu teh ngabdi teh Gusti. Aduh abdi Gusti lu taun meni anger kieu-kieu teh. Boga beas jelema kutuan. Boga beas jelema kutuan teh tuan saha. Dalam itu hae boga beas teh ku situan. Tuan, Masya Allah. Jalmi anu fakir posisina ditakdirkan ku Allah, miskin posisina ditakdirkan ku Allah, teu sabar ngarasula wayahna nu kitu jeung anjing sarua. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Ngeri. Malam yarda bi qadain walam yasbir ala balai walam yashkur ala namai falyatlub rabban siwa. Saur Allah sasa jalma anu teu ridho kana qada jeung qadar ti saha ti Allah, jeung teu sabar kana ayeuna musibah ti saha ti Allah, kana balai ti saha ti Allah, jeung teu ayeuna narimakeun kana ayeuna, jeung teu syukur kana nikmat ti saha Allah. Kumaha nyariosna falyatlub rabban siwa, gerajun teangan pangeran salianti kami. Silahkan kata Allah, cari pangeran salianti kami. Masya Allah. Rek neangan kamana lamun urang diusir ku Allah. Rek neangan pangeran saha lamun urang diusir ku Allah. Pangeran Diponegoro. Di dunia lamun urang diusir ku induk, di dunia lamun urang diusir di bawah dan ku dulur, aya kene pilumpateun kanu jadi lancek, nu jadi lancek baeud oge lumpat ka adi baeud lumpat ka bibi na eueuh lumpat ka saha? Hah? Simang na eueuh lumpat ka PRT tulungan ngiring naon, ngiring nyumput. Cek PRT hiap ka dieu ditulungan ku kuring asal di wayah. Masya Allah. Ibu bapak nu dimuliakeun, keur di dunia loba pilumpateun lamun urang dibenci ku seseorang, diusir ku seseorang, tapi sing ayeuna boga keyakinan jeung sing ngeri, jaga di yaumul kiamah, jaga di akhirat. Falyatlub rabban siwa. Saur Allah, jing teangan pangeran saliantik kami. Naudzubillah summa naudzubillah. Gara-gara naon eta teh pa diusir kitu teh ku Allah? Hiji teu naon? Hiji teu syukur kana, kadua teu ridho kana qada dan qadar, katilu henteu naon? Hiji teu ridho kana qada jeung qadar ti Allah, kadua teu sabar kana sagala
musibah atau balai katilu tara syukur kana nikmati Gusti Allah nu kitu pantes diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Urang teh keur nyema saha urang teh saha. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah. Ayo. Tos. Allahumma aghnini bil wa akrimni bil taqwa. Nanu akrimni bil taqwa. Wa akrimni bil taqwa teh artosna ya Allah muga ngamuliakeun Gusti ka bisadaya bil taqwa ku jalma anu mulia munggu Allah mah teu si eta mah jangkung, teu si eta mah pendek, teu si eta mah beunghar, teu si eta mah miskin, tukang beca, tukang ayeuna teuing. Lamun geus ayeuna ngabogaan titel lil muttaqin, inna akramakum indallahi etalah anu pangnaonana pangmulyana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ningal casingnya buah-buah pemulung anu asup ka mana teh. Aya dina ridho Allah. Ulah beda sorbana ngagebay, ulah beda ayeuna bat nyamukna gede. Lambat nyamuk teh nu dikadiekeun teh ngaranna teh? Aladin da geuning nya. Udangna buada dia sorbana panjang. Wallahu a'lam. Kadang-kadang Zainab sakabil maksiat wala tu Zainab sakabi taat. Hiasilah dirimu dengan maksiat wala tu Zainab sakabi taat. Tong dipapaesan awak maneh teh ku taat. Hikam eta mah kade bisi disalahgunakeun. Matak tong nunutan kade bisi dalun mudilun. Zainab sakabil maksiat. Hiasilah dirimu dengan maksiat. Walatu Zainab sakabi taat. Jeung ulah dipapesan awak maraneh teh ku taat. Eta teh hasil kasimpulanana penjabarana kieu. Hiasilah diri aranjeun teh ku maksiat. Keun bae katingali ku batur masih ganaon. Casing nama pika naoneun, pika sieun, kosing nama goreng. Tapi masya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atqakum. Beliau adalah seorang yang takwa patuh terhadap Allah. Bubukna panjang, tong ditingali. Kopeahna hade, tong ditingali. Sorbana panjang. Ya Allah, daim. Calanana ngatung. Calanana ngepas. Da moal ditingali daun. Bajuna kokona ayeuna hade tong ditingal. Dan ditingal ku Allah mah atqakum. Katakwaan nana. Aya Mang Nana. Sagala keur Mang Nana. Wah, matak doana gagahnya doa teh alhamdulillah. Allahumma akrimni bik mulyakeun abdi teh Gusti kunaon? Malah cik ibu-ibu mulyakeun abdi teh kunaon? Ku takwa. Beungharkeun abdi teh kunaon? Nah, gitu. Beunghar ku ilmu amin. Mulia ku takwa amin. Wazayyini Allahumma akrimni bil taqwa wazayyini bil hilmi. Wazayyini teh artosna papaesan awak maneh teh al hilm ku sabar ku leuleus jejer liat leuleus jejer liat sekali deui leuleus jejer liat atau sing idhar liat tali gitu lain-lain. Terus jajar liat teu saha kadua masya Allah jajar liat tali rinting manjada wajada ngeureuyeun tapi nikreuh ngeureuyeun tapi matak baru insyaallah.
Karena bareng bae sing bareng ku ilmunya. Sing bareng ku ilmu, ulah bareng ku penyakit banyak. Alhamdulillah subhanallah. Jadi hayang batuk ngadenge bareng. Bisa tapi tulikeun bareng mah. Terakhir. Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimni wa zayyini bil ilmi. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Terakhir wa jamalani. Aya Mang Jamal. Aya Pak RT Mang Jamal. Wa jamalani bil afiyah. Naon artosna? Mang Jamal naon artosna? Mang Jamal teh hartosna kasep. Mang Jamal teh hartosna cakep. Mang Jamal teh hartosna ayeuna keren. Mang Jamal teh hartosna indah. Masyaallah. Baik. Insyaallah. Halo. Ya. Bapak dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Wal jamalani bil afiyah. Hartina wal jamalani bil atiyah. Bil afiyah muga Gusti ngagindingan, muga Gusti ngakasepan, muga Gusti ngagelisan, muga Gusti ngagagahkeun ka abdi sadaya bil afiyah. Dohir batin bil afiyah. Dohir batin. La afiyah teh luar jero. Kasepkeun luarna, kasepkeun jerona. Geliskeun luarna, geliskeun jerona. Teu kahontal geulis luar sing kahontal geulis. Teu kahontal kasep luar sing kahontal. Goreng luar, goreng jero. Geulis jero, geulis luar. Mending geulis jero, geulis luar daripada goreng jero, goreng luar. Teu bisa dua-duana, wayahna kudu bisa hiji di antawisna. Hade lebetna, hade jeroana. Mungkin bae kesing nama da moal milu, da kesing nama nepi kana taneuh, kesing nama nepi kana naon ceuk. Halo. Kesingnya mah nyampe ke mana Kang? Tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Taneuh maneh mah wayahna we balik oge kana naon? Taneuh. Ayeuna urang keur di luhur taneuh engke wasa dibalikeun ka mana? Ka taneuh diringkeun ku anak keluarga dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tong ara robrol nganterkeun maot teh. Itu mah robrol dikir itu. Ieu mah rasanya karunya heupeul mah. Makanya teh dahar heula si ece eta mah maot. Meni karunya lain kitu giringkeun. La ilaha illallah. Teu tarikeun bae dina hate bae asal ulah ngobrol. Komo di beja-beja kagorenganna mah. Dicilakal. Lainnya si eta mah meuni hese paehna teh. Atau lain kersakeun si eta mah nya da bieu teh ngobrol jeung abdi teh aslina malahan pamulanganna ge mending can dibikeun ka abdi eta ge tadi kersakeun meuni bagtatanan kaget maot teh tuh lain ngobrol lain kitu tapi kedah disarengan ku zikrullah la ilaha illallah la ilaha illallah an kade ulah diheureukeun sia cacing Allah oh la ilaha illallah itu bapak dimuliakan Allah. Ulah ribut ngaturkeun jenazah teh. Nya ulah diomongkeun ka gorengan. Tutupan ka aibanana. Komo nu sok ngamandikeun mata kade ulah sok beja-beja. Ulah tutupan aibna tutupan. Walau sakumaha ayeuna gersang jeung ayeuna naon? Lain pi cariosna ulah dicarioskeun. Cukup manehana nu apal nu ngamandianana. Eta aib jaga ulah dibeja-beja. Lamun anu sok ngadusan tapi ngamandian. Istri mandian anakku. Pamegat mandian anakku. Guna we. Ada aliran mana eta?
laki di mandian besar. Itu kalau bae berarti nyesel. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sing dikasetkeun, sing disehatkeun wal afiyah dohir sareng. Mun ayeuna dikersakeun ku Allah aya anu teu damang dohirna, kun payakun Allah sing didamangkeun. Amin. Atuh abdi mah nyeri hate jerona nyeri teuing moal beunang di kubaran. Muga-muga wasilah ieu kajian teh Allah ngabul kana doa urang sadayana. Diaminan ku urang sadayana. Doakeun sakali deui nu keur gadering dohir jeung batin wal afiyah wal jamalani bil afiyah sing disehatkeun dohir sareng batina. Amin. Rabbal alamin. Sakitu sigana cekapnya sabab naon? Capek. Capek. Obat sedang obat cakap cik ya ayeuna waktuna asup kana kuis. Waktuna asup kana kuis siapa dia? Awas saya kuis ya. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Oh ngaleut heula atuh. Iklan luang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Karim. Cing sarehat sadayananya. Sok, cik. Ibu-ibu kamari ibu-ibu ayeuna bapak-bapak heula. Engke tos bapak-bapak ka ibu-ibu. Siap-siap ibu-ibu memikirnya. Naon dia? Oh. Baik, Mang Amas ngacungpang urang lagi tapi tengah jawab bae. Menang sapotong. Cik, Bang Mas. Jalmi anu ngagaduhan tugas jadi kapemimpinan teu adil ngurus rakyatna jelema nu kitu ngacung. Oh, eta mah hajin. Sok. Jelema nu dolim. Salah. Tepuk tangan. Masyaallah. Gugur. Jalma anu boga tugas jadi kapemimpinan teu adil ngurus rakyatna nu kitu jeung Firaun sarua ajeng dolim. Masyaallah, tepat. Ibu-ibu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tong babari lah cenah ka ibu-ibu mah babari. Wah. Ngese ka ibu-ibu ge. Tapi kan ibu-ibu. Wa jamalani bil afiyah hartosna. Ibu-ibu, wa jamalani bil afiyah hartosna naon? Hiji. Dan ibu hati. Kasep lahir sinareng batin. Betul itu betul. Jamalani kasep dohir, kasep batin sehat dohir, sehat batin. Alhamdulillah. Batin tadi. Ya. Bapak ya. Kamu direkam. Kamu bapak-bapak iki ya. Nu gampil mual nu SMA. Aslina ya. Jalmi anu ngagaduhan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala diangkatkeun harkat martabat jeung darajatna bakal diposisikeun di surga. Naon bapak-bapak? Surga naon?
Sesuai hiji besi malu ka diwaler ke besi hiji unang kalima 2 3 4 lebarkeun wae ya teh sok hiji deui ye naon tong semah tong kieu hiji 2 3 4 5 sesuai sareng ain ilmu ain lam mim ilmu ain teh illiyin surga illiyin tuh menang tuh bapak-bapak itu tapi lebar di bawah deui niat rek dipikeun sok hiji deui sakali deui Allahumma agnini bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa zayyini bil hilmi hartosna wa zayyini naon kumaha ya teh Parwe wa zayyini PRT masyaallah wa zayyini zainab saka bil maksiat wala tu zainab saka bi taat ya silah dirimu dengan maksiat zain hartosna naon ngagindingan sah eta saha Pak RW alhamdulillah hebatna nu tos balik haji cerdas jeung makbul we doana teh nya minta doana ka Pak Haji ya. Nu hadir di tempat mengpengcan 40 poe termasuk sumber minta doana. Nu hadir di tempat sadayana muga-muga sing dipaparingan kesehatan dohir sareng batin. Amin. Pak RW, muga-muga sing dipaparingan kesehatan dohir sareng batin sing balaleunghar hatena, beunghar ayeuna, ilmuna insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kamu ka saya tetep gede. Ibu Atik wahnya alhamdulillah. Ya Ibu Atik ya. Wah, aduh, masya Allah. Ayo anu ipis Ibu Atik mah. Alhamdulillah. Ya PRW yang rukana PRW. Kadi ya PRW kadi. Kadi ya. Rek diwakilkan ya. Sok kesahan. Asya. Tapi sok ini. Pak RW ya, Pak RW insyaallah barokah, insyaallah sehat sakayana. Alhamdulillah. Sok digeundi we. Tos katampi ku Pak RW, insyaallah dilugikeun deui. Ka saha Pak RW? Kau sadai lupa lobe kau sadai atuh jeruk makanan. Alhamdulillah. Rasakan gitu Pak RT ya bingung ya. Pada di ngajawab we atau ngajawab we? Cik pang ayeuna bacakeun doa ayeuna ngusap sirah tah ye. Tah ngusap ye. Tah, usap ieu. Sok. Eta maleungeun atuh. Iya tah. Iya. Iya, nabung nan maneh, Bung? Dan? Sok, naon sok? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim saya wa basariya. Alhamdulillah. Allahumma harim sya'ri wa basari alana. Tata doa ngusap ayeuna sirah teh duga ngusap rambutan. Wudu osok di doan wudu kitu tara. Paroraha. Wah kitu we. Syaitan. Wudu nage ekspres. Gitu. Allahumma harim sya'ri wa basari alana. Tuh, masyaallah. Kayak diajar sampai wudu kapajae. Masyaallah. Ya apa ya? Rezeki anak soleh. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wasilahi kajian ya Allah, moga-moga warga Ciputa Sadayana sing kaparingan aya kesehatan dari sinar batin, warga Ciputa Sadayana ya Allah, moga-moga sing dijantankeun kampungna kembal dan kita putra putrina ya Allah sing bisa dimakan ya Allah, ibu ramana sing bisa rehatkeun ya Allah, ngeugeudang sing bisa rehatkeun ya Allah, ayeuna ngabaruhan pamaksadan kabulkeun ya Allah, hasilna kajian hasilna pamaksadan sing dibogolkeun ya Allah, nu hese digampangkeun ya Allah, jauh rezekina sing dicatetkeun ya Allah, mudah-mudahan ya Allah sing aya dina dina Allah sadaya amal terus keluarga abdi sadaya bimbing abdi sadaya ya Allah kajaran kita ridho Allah subhanahu wa ta'ala doa abdi ya Allah semoga sing dikabul Allah subhanahu wa ta'ala sadaya nasihatan di dunia wal akhirah. Kalau kurang parantos ngaturkeun ya Allah, abdi jubelit ka Allah. Da geuningan lain hayang dikiriman ku avansa, lain hayang dikiriman ku Innova, lain hayang dikiriman ku motor lain. Singkat lawan karena kuburan teh, ejakeun ka anak turunan maneh, ejakeun ka anak-anak maneh. Kami mah hayang dikiriman teh kunaon ku doa anak anu soleh, ku doa kipat kiriman kami teh. Ya Allah, bejakeun ka anak keluarga kami sing areureuh ngalaksanakeun pamaksiatan kitu nya kita biro kubur teh nu kapuping moga-moga ibu bapa nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngocor ganjaranana ka almarhum urang sadayana. Kagorengan kudu dipotong ulah nepikeun ka anu jadi kolot. Terus kagorengan anu sok dilakukeun ku urang sadayana seseret ieu ulah ditepikeun ya Allah atuh janten ayeuna ibu rama urang sadayana. Seseret urang kaasayan urang lamun aya teh mah salin oge sing kacepretan nu janten ibu sinareng rama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mulyakeun ibu rama urang sadayana. Sehatkeun anu aya keneh ya Allah. Tempatkeun dina ayeuna tempat nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum bisyai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabeuna ka ibu bapak-bapak sadayana ieu aya calon sama lawas kana mana mata ngablet terang kana tarang ngablet truk kana kukur apunten anu kasuhun. Adas gua bade ngapunten bapak bade ngapunten gitu bisi aya anu ayeuna nyeri ku caritaan sing kuring kitu nya sabab jemaah teh mustami teh kabagi dua aya anu budug aya anu teh budug aya anu sehat aya anu geuring. Lamun ayeuna mubalik diibaratkeun cuka, lamun cuka dikucurkeunana ka anu sehat moal nanaon karasana moal nanaon, tapi lamun eta cuka dikucurkeun ka anu budug karasana dah lamun aya nu peurih ku caritaan kuring berarti eta teh bud Allahumma shalli wa sallim wa barik. Atur nuhun ka Pak Lube, Pak RW biasa anu hadir muga-muga sing janten kadang amal kamoan anjeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana pileureyan muga-muga sing tepang deui gelombang anu sama. Barokah hisab sadayana. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak MC tutup can ditutup. Webex Mr. Cemen Bapak Canoli. Masya Allah borong acung. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ustaz Muhammad Ramli yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan tanpa ada halangan sesuatu apapun. Alhamdulillah.